Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkeun ngaosna. Kamari teh dugi kana naon maf'ul bih nya teu. Ayeuna lanjut. Al muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bih. Al muwazanatu maksudna perbandingan. Bainal fa'ili antara fa'il wal maf'uli bihi jeung maf'ul bih. Al-amsilatu contoh-contoh. Yajurru narik naon al-hisanu kuda al-ajalata narik naon atuh gerobak gorobak naon bahasa urang mah roda disebut nanti karena roda pas sebenarnya ya roda mah nya roda hungkul buleudna gitu kan. Nah, arko narik arko bana hiji narik gorobak narik delman pan delman teh kuda jeung kotopa naon cenah kotopa teh inget keneh teh teu cik atuh usaha heula saeutik-eutik mah inget keneh teu langsung so kungsi soalna kotopa dina contoh-contoh nu saencana aya kalah mukaan cicing kotopa matik kotopa geus metik saha al-ghulamu budak lalaki hiji budak lalaki az-zahrata kana kembang robatot geus ngangkat saha Fatimah al-jadiya kana anak kambing tembe domba ai domba nya domba mah domba kambing mah me sok pahili teu sok kalah debat ngabedakeun me jeung domba sok bedana naon teu dina awak bulu da nya bulu
Bisa wae robatot di dieu teh maksud nama mangku ngangkat teh bisa wae. Ngangkat. Soalna budak awewe ngangkat anak me naon berarti mangku merenya mangku anak me di ome bisa wae kan. Lanjut. Yasqi tah man saha nu sok ngurus tani di dieu. Sok maco jeung segala rupa. Tah mane sok ieu sok yasqi ku cai naon tah? Nyebor, nyiram. Yasqi keur nyiram. Nyiram atuh ari keur nyiram masih ganu bahasa jang nu keureuneuh nya. Nyiram, bahasa nyiram kan eureuneuh mah. Naon atuh bahasa Indonesia na nyiram teh? Ngidam, nyebor atulah nya meh. Teu pahili. Keur nyebor atawa rek nyebor saha al-fallahu petani az-zahrata zahrota az-zar'a kana tanaman pepelakan atuh az-zar'a kana pepelakan. Qadzapa geus ngalungkeun. Saha alla ibu jalma anu main pemain atau player lamun bahasa ieu mah. Pamain al-qurata kana naon kuroh bola. Al-qurata bola tadi tanya qurata. Habasa geus menjarakeun saha asyurtiyu polisi al-lissa lain alisa al-lissa jadi dia teh artina pencuri. Naon curi. An-nataij hasil atau kesimpulanana lah. Arafna uninga urang sadayana mimma tina perkara mado anu tos kalangkung
wa na'rifu jeung apal urang sadayana min ta'ammuli tina hasil renungan contoh anu tadi mayati ma perkara yati nu bakal datang tah ieu teh sabaraha teh ya 5. Ta'amul teh merhatikeun kita min ta'amulil amsilati sabiqati tina hasil intina mah tina hasil merhatikeun contoh anu tadi intin saeunggeus urang ningali kana contoh gitu tah sakabehna mah ieu teh intina mah bisa ditarik kesimpulan kahiji anna kulla fa'ilin kana saestuna setiap fa'il wa kullu maf'ulin jeung setiap maf'ul bi ismun naon al fi'lu pagawean tilu annal maf'ula bihi saestuna ari maf'ul bi huwa ari itu maf'ul bi alladzi anu waqafa tumiba alaihi kana itu maf'ul bi naon al fi'lu pagawean opat anal fa'ilu kana saestuna ari fa'il akhiruhu akhirna itu fa'il marfu'un eta marfu atawa ropa kalima annal maf'ula bihi saestuna ari maf'ul bih akhiruhu tungtungna itu maf'ul bih akhirna itu maf'ul bih mansubun eta dinasabkeun
Tah saya tikala. Jadi kesimpulanna lamun merhatikeun tina kalimat-kalimat nu di luhur di jerona teh aya fa'il jeung aya maf'ul bih. Yang geus puguh aya fi'il, fa'il, maf'ul. Kitu susunanan teh. Kabeh eta teh. Nu kahiji fi'il, nu kadua fa'il, nu katilu maf'ul. Kitu kabehanana eta nu genep. Tah lamun diperhatikan antara fa'il jeung fi'il bedana naon? Naon wae nu akur jeung naon wae nu beda. Anu akurna duanana isim. Gitu tah. Bedana tina tungtung tungtung katana, tungtung kalimahna. Ari fa'il mah marfu rofa. Ari maf'ul bih mah nasab. Di mana bat apal marfu jeung nasab? Dina akhir tungtungna nya naon akhir kunaon kitu akhir tungtungna eta nu fa'il misalna teh diropakeun ropana kunaon kudo mah tah kan pikadinya mansubna kunaon lamun nu maf'ul bih ku fatah kade sabaraha kali eta teh dijelaskeun teh. Terus naon deui? Ari fa'il mah anu ngalakukeunna, ari maf'ul bih mah anu lain nu dilakukeun. Anu waqa'a maksud waqa'a tumiba teh kieu, anu keuna ku pagawean lain anu dilakukeun. Contoh lamun kieu. Qotopa al-gulamu jahrota tadi teh. Qotopa metik al-gulamu budak lalaki jahrota kana kembang. Anu dilakukan naon? Lamun nu dilakukan metik jadi artina teh. Tapi lamun anu kakeunaan ku pagawean metik naon? Kembang. Tuh ya teh keur ngabahas mun bahasa Indonesia mah subjek, predikat, objek. Fi'il, fa'il, maf'ul. Lanjut. Al-mubtada'u wal khobaru. Mubtada jeung khobar. Al-amsilatu contoh-contoh. At-tufahatu ari buah apel. Hulwatun eta amis. Asuratu ari gambar. Jamilatun eta alus. Al-jaryu ari lumpat mufidun eta bermanfaat. Al-qitaru ari kereta api. Syari'un eta kencang tereh cepet. An-nadzafatu naon nadofah teh? Kebersihan. Ari kabersihan
wajibatun eta wajib kudu. Al ardu ari bumi, mustadiratun eta buleud, mustadiratun eta buleud. Al bahsu ari eta pembahasan tarehkeun. Al amsilatu sabiqatu contoh-contoh anu nembe kuluha sakabehna itu contoh jumalun eta jumlah-jumlah bentukna jumlah-jumlah. Wa kullu jumlatin jeung setiap jumlah